sakuta runduh ya boga orok teh lah kurang sare ya ada boga orok teh ya ngan itu tinggal ngemitan wae ya rumaturan pisan Danton ka mana ya Danton lah telepon coba hengol di mana ya Danton dia orang telepon dina ka dia coba ya maturan aing lah orang telepon ya mana ya Danton teh ini untat bolin Danton teh ya coba orang telepon bang ya cendak katanya wae sama ada telepon RT nah nih RT ya ya halo teh aya naon yeuh telepon tumben yeuh naon teh ya mah teh euy di mah biasa maklum lah ieu kieu nganggur wae nah naon kumaha ya mau kumaha nya tuh keur kos ieu wae teh lah oh aya naon sih teh tumben-tumbenan kadia we ye boga orok we ya boga dia ya aturan teh ngemitan dia ya ngemitan orok penting urang ya di dia sorangan wae lah maturan dia nya lentenya pentingnya nya kira urang ka imah teh lah penting lah saya mah karak balik maklum lah ngadana berkos wae ya bapak ngabutuh tugas wae pang di desa kos wae mah ada kumaha urang buku di desa ada ayeuna keur corona kos ieu tugas biasa nama kan urang boga tugas amun keur teh kos ieu mah sok jaga wae di nu hajat-hajat lumayan teh tugas saperak-perakeun keur udud-ududun aja nu hajat aya kan ayeuna mah kos ieu wae teu neangan duit prak-prak mah mamang jajan atuh urang teh oke urang sore ka imah teh nya yuk assalamualaikum dah hari boga pagawean ieu teh tah nungguan aing teh mau tuan ngemit tantah si RT teh hari palbah boga rezeki mah wat man itu palbah aya bantuaneun mah aboga budak boga orok kan hayang dibantuan ku aing hayang dibaturan ku aing diturutin mah salah ngocoblak penting lah aing ka imah bergeun sebagai petugas keamanan kampung sebagai pertahanan sipil kudu siap ditugaskeun di mana wae aya panggilan ti Pak RT manggil kita hunitan anaknya undangan teman-teman akan kesalahan wae teh ari boga pagawean mah para utah kita nyahun joker pidwitun ari palbah di pos kieu we kudu maturan aneh kita aing ta RT teh dasar RT bolot harus sigap patroli tengah malam sekalian ngontrol kampung sebagai petugas keamanan besi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah meta
Hansip bagian anak petugas keamanan sebagai pertahanan sipil kampung. Pak RT datang saya. Baterai tinggalin. Beres. Orang modal paling gantengnya. Aduh, awet mana oi. Ondong ayam sakit gede. Uang ayam iya ayam mana ya? Bukan dibuang ayamnya. Apa paling ayam? Ini dijual ya. Kalau bukan apa duit. Lah, eta mbe gandeng amatnya. Sugan pabelit eta sukuna. Tah kan pabelit ieu domba sukuna. Set. Kesian amat ya. Woi. Kesian amat yuk. Tah gadingna. Gantepna ngapain ieu domba tah? Duh. Naon sih? Naon dibere kos ieu? Sebagai petugas keamanan sistem walaupun penting hansip siap jaga keamanan besi ayak siku si ulu ngamuk gajah metu ngamuk gajah mata pak adanya tong pulang deh lah si apal sorangan ya berkaian kosnya ke zaman awal teh korosak jadi korosak gitu dulu zaman corona lah ada patroli lah Sok ayo patroli mah. Lah neangan randa ya patrolina. Fokus sekalian ini yang randa. Tidak. Masih aya bader tengah puting kieu sok aya wae nu bader. Aman. Timur orang memang aman. Jam. Turun. Kumaha. Bernaon ieu mah di dieu puting-puting. Eta kambing. Kunaon? Eta teh sukuna pabelit. Wah, sia ngabohong. Beneran sumpah, swear beneran. Wah, pabelit tadi urang teh rek ngabenerkeun eta sukuna. Atuh engke potong atuh sukuna. Suku aing kali tuh coba bising aing mana? Aing kan tuh ka RT jeung aing RT. Aing teh salah. Aing sebagai ngabenerkeun eta. Saya sebagai pertahanan sipil, pertahanan kampung, tetap nanaon kudu di waspadai. Biasanya naon orang ngobrol itu, ayo. Ayo. Takon semua ya. Ya, waduh banget ya lah tuh mah. Ya, namang mah. Saya percaya pisan. Nonton ya, enak ya. Tadi maksudnya ya kan tadi nonton aing urang kan tadi pun RT kita hadir kita manturan ngimitan sekalian urang liwat urang kan sebagai petugas keamanan sebagai sistem link patroli tetap iya bocok kok ieu jeukeun ente eta naon arek ngakot domba eta udah kuat tuntut teh aing alus kan sebagai hansiplan bersama nyari hansiplan alus ieu mah alo aing emang haja kemarin kan dicek daun tugas nah mana tadi ditugas pangetakeunna sementara buang gorek boga budak ye pangontrokon domba ulah di tukang mesti anu paling naon gitu mana masalah neok atuh sakalian tugas emang mah beja lain kemana wae atuh ye teh hari orang kan sebagai petugas sistem wajar aya kumaha ge aya bising aya siku gajah teh teh mau ngamuk aja mata hansip bagian ongkos dia paling ge neangan rangda paling ge kos itu
Dia Dia masuk paling cepat nih lain. Kerja aing kerja bos lain dengan kotari tuh yang bohong lain aing. Geus dia tanya mah. Masalah iya ton tanya. Kita kalau orang aja dititah tugas ya pengurusin domba itu. Oh, guys, oke sip. Nah, Intinya kemana wae tuh? Pemajikan keur corona kieu aing usaha wae teh lah. Nah, dagang-dagang aing ngaran kur corona daripada aing teu manggih lebok, teu manggih nyatu, teu manggih dudu acan aing dagang. Aing hajat jaga tar nya dagang. Emang aing hajat aya naon aing hajat? Jaga, ori jaga pan aing nang udud. RT korek aing teh udud acan. Kayak masakan jakalian dia gawe tugas. Saya diberi tugas. Naon? Saya ke buku kelahiran pamajikan, buka budak. Enak juga di dia. Ngemitan ngantun ngemitan. Pusing yang udud mah tuh aya udud tuh. Yaudah aing udud dah capek dah. Aku diuk lah diuk.